Grabe beres. Make jeung ribut hayang hees atuh deui ribut teh nya mana sok aya-aya kari hees tah ieu amparan rek ngampar mah. Kunaon make hayang hees? Lin hayang grabe beres. Tingali itu tuh mengeruntana yang pasuliwer. Lieur, lieur. Nya atuh sok lieur mah. Di dieu cara ya. Lieur kunaon atuh? Lain lieur hayang hees, grabe beres. Gede tingali runtah yang pasuliwer. Tuh geus nepi kana tangkal caringin. Asup angin. Asup angin. Atuh nya euy. Asup angin mah tadi nya isip teuing ka dieuna bari jeung can ieu can dahar rek mah sok rek bener eta mah rek care mah di dieu ye. Hees mah. Hees. Gitu juakeun grabe beres tingali caina gede juga anu tampau. Nah yang dikerok. Sok di dinya amparkeun tah. Di dieu ye, di dieu. Amparkeun eta maneh kana ka di dieu ya cicing maneh teh ye. Juat gede cai tuh tinggal bisa tekan tangkal caringin. Sok asup angin mah rek dikerok mah di dieu ye. Hari kana amparkeun rek hees mah di dieu ye. Sok rek hees mah. Dalin hayang hees buat ieu grabe beres. Tinggal itu cai gede mah juga nu tamplau. Orang kerok sok di dieu ye sok di dieu ye. Rek di mana atuh? Rek di mana rek di eta na rek hees na rek di mana? Ieu din lain arek hayang dikerok. Juat kita ieu grabe beresan tuh cai gede tingali. Entah meni pasuliwer juga anu tamplau tingali cai gede tuh. Lieur asup angin yang dikerok. Sok di dieu amparkeun rek di mana maneh rek heesna urang kerok. Rek di mana? Ayo we ngocobrak. Ulah gandeng cenah nguseup mah. Ulah gandeng nguseup mah. Lain kita yang dikerok urang teh ka ieu teh grabe beresan juakeun. Grabe beresan tuh cai gede sieun meni juga nu tampau. Sok dikerok mah di dieu lemba atuh di luhur teh ieu ye. Maneh teh kunaon teh sok hayo pepen sok rek eta mah rek hees mah ka ieu amparkeun sok. Sok amparkeun rek di mana ieu teh? Rek di mana di dieu. Eta grabe beresan beres. Sok atuh dibingkeun ieu na. Sok rek di mana heesna sok. Kita hees ingat tas beresan ieu teh tah. Jual beresan Bawa ka ditu ieu aya arek mah aya rek hees mah. balik. Hayang hees karek jol geus hayang hees asup angin cenah lur euy. Kudu dikerok euy. Tadi teh udah isup teuing cenah nya. Ieu di alung-alung kalah rabeng sagala tina jero ieu. Ampun aing mah. Beberes teh. Ieu jeung cai teh asa gede ieu teh naon nya euy. Gede tah teh kumaha ieu teh euy. Jeung ribut dikerok atuh maneh teh. Ieu cai gede yo. Kudu dijahitan ieu euy. Anjir cai gede euy. Jahitan euy banjir euy. Anjir teh jeung ribut kudu ngerok mun teh.